Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Tabtulu batal naon as-sholatu salat bi arba'a asyarata ku 14 naonana khislatan tingkahna. Bil hadasi tegasna kahiji ku sabab hadas wa bi wuqu'in najasati jeung kaduana ku sabab katumibaan najis illam tulqa lamun henteu dipicen itu najasah halan dina pada harita atau barina pada harita min ghairi hamlin bari henteu aya mawa wan kisyafil aurati jeung ku narima kabuka aurat illam tustar lamun henteu ditutupan itu aurat halan barina pada harita wanutki jeung ku ngomong biharfaini ku dua huruf au biharfin atawa ku sahuruf mufhimin nu mere paham itu harpun amdan bari ngahaja wabil muftiri jeung ku anu mantak ngabatalkeun kana puasa amdan bari ngahaja wal akli jeung ku dahar al katsiri anu loba itu aklun nasian barina anu poho wasala si harokatin jeung ku tilu pirang-pirang usikan mutawalliyatin pirang-pirang anu tuluy-tuluy walau sahwan jeung sanajan eta poho wal wasbati jeung ku luncat atau ngajeleng al faisyati anu banget itu wasbah wa dorbati jeung ku neungeul al mufritoti anu tarik itu dorbah wa ziyadati ruknin jeung ku nambahan rukun fa'aliyin nu bangsa pagawean amdan bari ngahaja wa taqaddumi jeung ku miheulaan ala imamihi ka imamna itu si jalma atau si makmum birukna ini ku dua rukun fa'aliyaini anu bangsa pagawean duanana wa takhallufi jeung ku tinggalkeun bihima ku itu ruknain bi ghairi udrin kalawan teu aya udur wa niyati qot'i sholati jeung ku niat megatkeun salat wa ta'liqi qot'iha jeung ku ngagantungkeun megatkeunana itu salat bi syai'in ku hiji perkara wa taraddudi jeung ku mangmang fi qot'iha dina megatkeunana itu salat. Faslun ari ieu teh hiji fasal alladzi ari anu yalzamu anu wajib bihi dina itu ladzi naon niatul imamati niat jadi imam arbaun eta opat al jum'atu tegasna ka hiji salat jum'ah wal mu'adzatu jeung kaduana salat mu'adzah wal mangdzuratu jeung katiluna salat anu dinadarkeun jama'atan barina berjamaah wal muqaddamatu jeung salat anu dijama takdim fil matori dina sabab hujan. Faslun ari ieu teh hiji fasal syurutul qudwati ari pirang-pirang syaratna anut atau ngamakmum ahada asyara eta aya 11 alaya alama tegasna kahiji yen ulah nyaho si makmum butlana salati imamihi kana batal salat imamna si makmum bihadasin kalawan sabab hadas aw ghairihi atawa liana itu hadas wa alaya takida jeung yen ulah nekadkeun si makmum wujuba qadaiha kana wajib ngodoanana itu salat alaihi ka itu si imam wa alayakuna jeung yen ulah bukti itu si makmum wa alayakuna jeung yen ulah bukti itu si imam makmuman eta anu ngamakmum wala ummiyan jeung ulah kabuktian si imam eta anu teu bisa maca wa alla yataqaddama jeung yen ulah miheulaan si makmum alaihi ka itu si imam fil mauqifi dina tempat salat wa ayya alama jeung yen kudu nyaho si makmum intiqalati imamihi kana punduh pindah imamna si makmum wa ayya jatami'a jeung yen kudu pakumpul imam jeung makmum pi masjidin di masjid aw salasi mi'ati dzira'in atawa 300 siku takriban kalawan had takrib kurang lebih wa ayanuya jeung yen kudu nganiatan si makmum al qudwata kana anut atawa kana ngamakmum awil jama'ata atawa kana berjamaah wa ayatawaffaqo jeung yen kudu muwafaqah silih akuran naon nazmu salatihima runtuyan salatna imam jeung makmum wa la yukhalifa jeung yen ulah nyulayaan si makmum ka imam fi sunnatin fi sunnatin dina hiji pasunatan fahishatil mukhalafati anu banget nyulayaanana wa ayyu tabi'a jeung yen kudu turut si makmum hu kasih imam. Faslun ari ieu teh hiji fasal suwarul qudwati ari pirang-pirang rupana anut tau ngamakmum tisun eta salapan tasihu anu sah itu qudwah fi khamsin dina 5 rupa
Kedua tu rojulin tegasna kahiji ngamamumna lalaki birojulin ka lalaki deui. Wa kedua tu mroatin jeung kaduana ngamamumna awewe birojulin ka lalaki. Wa kedua tu khunsa jeung katilu ngamamumna wandu birojulin ka lalaki. Wa kedua tu mroatin jeung kaopatna ngamamumna awewe bi khunsa ka wandu. Wa kedua tumroatin jeung kalimana ngamamumna awewe bimroatin ka awewe deui. Mana Oh, ti tukangna khomsin ketang punten dina barisna berarti salah teh. Kedua ti rojulin tah kana khomsin. Tegasna hiji ngamamumna lalaki birojulin ka lalaki deui, wa kedua ti mroatin jeung kadua ngamamumna awewe birojulin ka lalaki, wa kedua ti khunsa jeung katilu ngamamumna wandu birojulin ka lalaki, wa kedua ti mroatin jeung kaopat ngamamumna awewe bi khunsa ka wandu, wa kedua ti mroatin jeung kalima ngamamumna awewe bi mroatin ka awewe deui. Wa tabtulu jeung batal itu kedua fi arba'in dina opat rupa. Kedua ti rojulin tegasna kahiji ngamamumna lalaki bimroatin ka awewe, wa kedua ti rojulin jeung kaduana ngamamumna lalaki bi khunsa ka wandu, wa kedua ti khunsa jeung katiluna ngamamumna wandu bimroatin ka awewe, wa kedua ti khunsa jeung kaopatna ngamamumna wandu bi khunsa ka wandu deui. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syaratna jama takdim arba'atun eta aya opat. Al bada'atu tegasna kahiji ngamimitian bil ula ku salat anu ti heula. Wa niyatul jam'i jeung kaduana niat jama piha dina itu ula. Wal mualatu jeung katiluna tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu ula jeung saniyah berarti. Wa dawamul udhri jeung kaopatna langgeng udur. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutu jam'i ta'khiri ari pirang-pirang syaratna jama ta'khir isnani eta aya dua. Niatu ta'khiri tegasna kahiji niat ngahirkeun, wa qad baqiya bari nyata nyesa min waqtil ula tina waktu salat nu ti heula naon ma zaman yasau anu nyukupkeun tanu nyesa itu maha kana itu salat kana itu ula. Wadawamul udhri jeung kaduana langgeng udur ila tamamis saniyati nepi ka sampurna salat anu kadua. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar sab'atun eta aya 7. Ayakuna tegasna kajian kabuktian naon saparuhus saparna si jalma marhalataini eta dua pamondokan. Wa iyakuna jeung kabuktian itu sapar mubahan eta anu wenang. Wal ilmu jeung nyaho bijawazil qasri kana meunangna ngosor. Wa niyatul qasri jeung niat ngosor indal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna jeung yen kabuktian naon as-shalatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa 4 rakaat. Wa dawamus safari jeung langgeng saparna ila tamamiha nepi ka rengse atawa sampurnana itu salat. Wa layak tadiya jeung yen ulah ngamakmum si qasir bimutimin kajalma nu nyampurnakeun salat pi juz'in dina sa juz min salatihi tina salatna itu si qasir. Faslu ari ieu teh hiji fasal. Syurutul jum'ati ari pirang-pirang syaratna jum'ah sittatun eta genep. Antakuna tegasna kajian kabuktian itu jum'ah kulluha tegasna sakabehna itu jum'ah fi waqti zuhri eta tetep dina waktu duhur. Wa antukoma jeung yen diadegkeun jum'ah fi hitotil baladi di tengah-tengah lembur. Wa antusalla jeung yen disolatan itu jum'ah atau disolatkeun itu jum'ah jamaatan barina berjamaah. Wa iyakunu jeung yen kabuktian jalma-jalma anu berjamaah jum'ah arba'ina eta 40 ahroron pirang-pirang anu merdeka zukuron tur pirang-pirang lalaki balighina pirang-pirang anu baraleg kabeh mustautinina pirang-pirang anu imah-imah kabeh wala yasbiqo jeung yen ulah miheulaan hak kana jum'ah wala yuqorina jeung yen ulah silih barengan hak kana jum'ah naon jum'atun jum'ah nu sejen fitil kal baladi di eta lembur.
Wa aya taqaddama jeung yen kudu miheulaan ha kana itu salat Jumaah naon khutbatani khutbah dua. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah dua khamsatun eta aya 5. Hamdulillahi tegasna kahiji muji ka Allah fihima dina itu khutbaten. Wassalatu jeung kaduana maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima dina itu khutbaten. Wal wasiyatu jeung katiluna wasiat bitaqwa kalawan taqwa fihima dina itu khutbaten. Wa qiraatu ayatin jeung kaopatna maca ayat minal Qur'ani nu tetep tina Al-Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina itu khutbaten. Wa du'a'u jeung kalimana ngaduakeun lil mukminina pikeun pirang-pirang mukmin lalaki wal mukminati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutul khutbataini ari pirang-pirang syaratna khutbah dua asyaratun eta aya 10. At-taharatu tegasna kahiji suci anil hadasaini tina hadas dua al asgori tegasna hadas leutik wal akbari jeung hadas gede. At-taharatu jeung suci anil najasati tina najis fis saubi dina pakaian wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat. Wasatrul aurati jeung nutupan aurat wal qiyamu jeung nangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga. Wa julusu jeung diuk bainahuma di antarana itu khutbaten fauqa tuma'ninatis sholati dina saluhureun tuma'ninah salat. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu khutbaten wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu khutbaten wa bainas sholati jeung di antara salat. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu arkanul khutbah ieu teh rukun-rukun khutbah bil arabiyati eta tetep kalawan bahasa Arab. Wa yusmi'a jeung yen meredenge si khatib huma kana itu khutbaten arba'ina ka jalma nu 40. Wa antakuna jeung yen kabuktian naon kulluha sakabehna itu khutbah tawakieu. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu khutbah kulluha tegasna sakabehna itu khutbah fi waqti zuhri eta tetep dina waktu zuhur. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Alladzi ari anu yalzamu anu misti lil mayyiti ka mayyit arba'u khisolin eta opat. Alladzi ari anu yalzamu nu misti itu ladzi lil mayyiti ka mayyit arba'u khisolin eta opat pirang-pirang tingkah atau perkara. Gusluhu tegasna kahiji ngadusanana itu mayyit wa takfinuhu jeung kaduana mungkusna itu mayyit wassalatu jeung katiluna nyolatkeun alaihi ka itu mayyit wa dafnuhu jeung kaopatna nguburna itu mayyit. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Aqalul gusli ari pangsaeutikna ngadusan mayyit ta'mimu badanihi eta ngawalatraan badana mayyit bil ma'i kalawan cai wa akmaluhu jeung ari anu leuwih sampurnana itu guslun ayagsila eta yen kudu ngumbah si jalma sauataihi kana dua gogoreng nasi jalma si mayyit punten kana dua gogoreng nasi mayyit wa yuzila jeung yen miceun si jalma al qadaro kana kokotor min anfihi tina irungna mayyit wa yudia jeung yen ngawuduan si jalma si gosil teh hu ka mayyit wa yudlika jeung yen ngosok-ngosok si jalma badanahu kana badan mayyit bisidri kalawan kain sidir daun sidir tiasa deui disebat daun bidara. Wa yasiba jeung yen ngabanjurkeun si jalma alma kana cai alaihi ka itu mayyit salasan kalawan 3 kali. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Aqalul kafni ari pangsaeutikna mungkus mayyit saubun eta pakaian ya ummu anu nutupan itu saubhu ka mayyit. Wa akmaluhu ari anu leuwih sampurnana itu kafnun lirrajuli pikeun mayyit lalaki salah sulafaifa eta 3 pirang-pirang lapis walil mar'ati jeung pikeun awewe komisun eta gamis wa khumarun jeung tiung wa izarun jeung samping wala fafatani jeung 2 lapis boeh maksudna. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanu sholatil janazati ari pirang-pirang rukun nyolatkeun mayyit sab'atun eta 7. Al awalu ari nu kahijina an-niyatu eta niat, asani ari nu kaduana arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran.
Asalisu ari nu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kawasa. Ar-rabi'u ari nu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari nu kalimana as-shalatu eta maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dina sabana takbir anu kadua. As-sadisu ari nu kagenepna du'a'u eta ngaduakeun lil mayyiti ka mayyit ba'da salisati dina sabana takbir nu katilu. As-sabi'u ari nu katujuhna assalamu eta aweh salam. Faslu ari eta hiji fasal. Aqalu dafni ari pangsa eutikna ngubur mayyit hufratun eta sakedukan taktumu anu nyumputkeun itu hufroh ro maksudna ngahalangan itu hufroh ro ihatahu kana ambeuna mayyit wa tuhrisu jeung ngaraksa itu hufrohu ka mayyit minas sibai tina satogalak wa akmaluhu jeung ari pangsampurna itu dafnun qomatun eta satangtung wa bastotun jeung sa beber atawa sababar tampah wa yudau jeung ditunda naon khadduhu pipina mayyit alat turabi kana taneuh wa yajibu jeung wajib naon taujihuhu nyang hareupeunana itu mayyit ilal kiblati ka jihad kiblat. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Yunbasyu di ludang naon al mayyitu mayyit li arba'i khisolin karena arah-arah opat pirang-pirang tingkah atau perkara. Lil gusli tegesna karena rek diadusan idza lam yataghayyar di mana-mana henteu acan barobah itu mayyit. Wali taujihi jeung karena rek disanghareupeunana itu mayyit ilal kiblati ka kiblat. Walil mali jeung karena harta idza dufina di mana-mana dikubur itu mal ma'ahu sartana mayyit. Walil mar'ati jeung karena awewe idza dufina di mana-mana dikubur naon janinuha orokna itu mar'ah ma'aha sartana itu mar'ah. Wa amkanat sengkongang itu mar'ah wa amkanat jeung kongang naon hayatuhu hirupna itu janin. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al-isti'anatu ari pirang-pirang nulungan itu sanaos di dieu asli nama isti'anah teh tina makna tolab nyuprih tulung tapi di dieu mah nulungannya kade. Faslun ari eta hiji fasal al-isti'anatu ari pirang-pirang nulungan arba'u khisolin eta opat pirang-pirang perkara. Mubahatun tegesna kahiji nulungan nu diwenangkeun wa khilaful aula jeung kaduana nulungan anu khilaful aula wa makruhatun jeung katiluna nulungan anu makruh wa wajibatun jeung kaopatna nulungan wajib. Fal mubahatu maka ari nulungan anu diwenangkeun hiya eta ari itu mubahah takribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai. Wa khilaful aula jeung ari nulungan anu khilaful aula hiya eta ari itu khilaful aula sabbul ma'i eta ngocorkeun cai ala nahwil mutawaddi'i ka umpamana jalma anu keur wudu. Wal makruhatu jeung ari nulungan anu makruh hiya eta ari itu makruha liman eta tetep pikeun jalma yaghsilu anu ngumbah si jalma si eman a'dhahu kana pirang-pirang anggahotana si eman. Wal wajibatu jeung ari nulungan anu wajib hiya eta ari itu wajibah lil marudi eta tetep pikeun anu gering ingdal ajzi dina nalika apes. Oh nu kaarti mah lil maridi kajalma anu gering berarti nulungan kajalma anu gering ingdal ajzi dina nalika apes. Faslun ari ieu teh hiji fasal al amwalu ari pirang-pirang harta allati anu talzamun wajib piha dina amwal naon az-zakatu zakat sitatu anwa'in eta genep pirang-pirang warna. An-ni'amu tegasna kahiji ingon-ingon wan naqdani jeung kaduana emas perak wal muasyaratu jeung katiluna pirang-pirang anu diperpuluhkeun wa amwalut tijarati jeung kaopatna pirang-pirang harta dagangan. Wajibuha ari wajibna itu amalut tijaroh rub'u usyri qimati urudit tijarati eta saparapat perpuluh harga banda dagangan. Warikazu jeung kalimatna pependeman jahiliyah wal ma'danu jeung kagenepna ma'dan. Jadi ma'dan teh harta panggihan samodel harta karun teh dengan jeung kagenepna ma'dan harta galian mun di dieu mah tuh. Kantun faslun yajibu saumu ramadhana cekap wallahu a'lam bissawab.